Dasar budak bader. Kada budak bader mah ulina ka sawah we. Da tadi nama aing teh arek nguseup der kalah hees di saung. Ampun saung teh tuh genahan-genahan teuing. Jadi tibra aing di dieu. Kapangihan eta ka budak bader dan si jangkar kehed. Pusing aing teh. Si eta teh. Puas ya po aing lalap-lalap po aing di sawah. Sia. Aya nama aing arek ngoseup sugan we teh katuturkeun ku si jangkar kehed eta. Mudah-mudahan lah yang aman nguseup ya. Net aing nguseup enak pusing-pusing cing. Lahir aja lah. Aduh, kemau pacul, Gimana cacing tak tuh? Cing? Gua di jero, iya, cacing nak. Coba mengapres pengedukan ya ngalah cacing kubeko aya ya nahan bangun apa ya di dia ngusep ya sugane atau ya laukan mudah-mudahan ulah yang ngaganggu ya tuh lauk naon ya asap ku iya astagfirullahaladzim wah pantesan tuh depan aing beak pusia jadi hakanan anjing aing pusing dah amak atuh dah kurang dikejebolkan ke sawah amak pisan ku uak. Oh ya Robi aing teh tenang hirup teh aya di sia ampun Gusti pokok nama orang arek dendam ka uak orang tengenah hayang nyaho aing amak aing ka sia lah arek dendam sama terus aing mah rek mantok we mah sia terus tunyung sia mantok aing sia lebok ka sia ka jejer marah-marah wae aki-aki